Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka sanggeus ngarasa yakin yen Yaksa jeung Sumaji mulu katebewetan mah manehna teh geuwat we ngiciprit ninggalekeun si Nini. Ari geus jauh mah beretek bae Nyi Rodiah teh lumpat tarik. Tujuanana tayalian Iwati arek nyusul-nyusul Yaksa jeung Sumaji. Upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami rajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu tuna lalampahan Nyi Rodiah ayeuna urang nuturkeun lalampahan Yaksa jeung Sumaji. Boh Yaksa boh Sumaji duarana oge geus ngaduga yen rombongan di hareup anu disebut karaman ku urang Galuh teh geus masalah tangtu rombongan Kanjeng Haji Prawatasari. Karaman sote cek kumpeni atawa jalma nu kumaha budak ka kumpeni. Dari cek urang mamaranehna teh pasukan Bajuang euy. Cek Sumaji bari leumpang gancang. Yaksa mah teu nemalan. Sabab napasna geus ngahegak di bawah leumpang gancang ku Sumaji teh. Kunaon pas empe jiga bogo kasadaan sia capek euy. Boro-boro ka kudu bitetama atuh sia mah. Akara lumbang oge geus kieu geuning. Ceuk Sumaji ngece. Di ecek itu Yaksa mah ukur bisa melotot. Tapi da kumaha atuh. Sabenerna mah nya manehna teh geus mopo. Ayeuna teh geus rek reup-reupan euy. Hadena mah urang teh reureuh heula we lah. Ceuk Yaksa nyusutan kesang ku tungtung bajuna. Wah, sia mah kagok euy aing tadi ngadenge bijana. Di Majenang aya markas kumpeni. Mun urang nuruti ayeuna ka Majenang teh pasti anyog aya janari waktu anu rineh ye jangan wakawig musuh euy. Ceuk Sumaji ngadenge eta omongan Yaksa bati ngarahu. Tah kapangi atuh ari kitu mah ye. Ceuk Sumaji seuri koneng. Kapangi naon Maji? Cek Yaksa keung. Kapangi ayeuna mah. Yen sia teh sabenerna mah teu mika cinta si Rodiah atuh lamun nya teu nineng teu bogoh mah geus montong ngagamahan aing deuleu. Ceuk Sumaji ngaheuheuh. Lamun sia bisa ngadenge sorah hate aing sabenerna ukur aing nu pangbogohna ka si Rodiah. Kitu tah deuleu. Ceuk Yaksa keuheul dumeh Sumaji nyarita kitu. Sumaji seuri ngahkai mani bangun anu geunah-eunah. Nah sia make seuri sagala. Aing mah meujeunna we ngaku bogoh ka si Rodiah oge sabab wani berkorban. Tapi ari sia mah kumeok memeh dipacok. Can naon-naon sia mah geus ngarahuh dititah ngagembur kumpeni teh. Cetek. Ceuk Sumaji anger ngalelece. Yaksa teu sanggup nemalan kajaba ukur molotot neuteub amek ka Sumaji. Tur ari geus kitu mah manehna teh ngajengkat we ninggalkeun Sumaji. Yaksa lumpat muru ka tebeh wetan. Ningali Yaksa lumpat,
Sumaji oge nuturkeun ti tukang, manehna tengah aja mapanas yaksa, sabab kabireungeuh yaksa siga anu tinggal kalongeun diajak ngagempur markas kumpeni. Ari manehna deui mun kudu ngajorag sorangan mah sabenerna tetep kudu mikir-mikir deui. Saenggeus anyog ka sisi huma, yaksa ngadadak eureun lumpatna. Harita sareupna geus ganti jadi peuting. Eta teh pahumaan anu aya di wewengkon dayeuh luhur, pernahna di kampung Arya. Para mitra tuga kiwari oge dayeuh luhur katut kampung Arya teh masih keneh aya. Bedana ari baheula mah kaereh ka wewengkon Galuh, ari ayeuna mah asup ka wewengkon Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dayeuh luhur teh hiji wewengkon kacamatan di Kabupaten Cilacap, tapi padumukna ngagunakeun basa Sunda salaku basa Lulugu. Geura saupami para mitra ngalanto ka dayeuh luhur Cilacap teu karaos aya di wewengkon Jawa, da basa Sundana teh sakitu pasihna. Mangge kantos tah ka dayeuh luhur teh nya kapungkurnya urang dayeuh luhur mang nyumbingan daerah dayeuh luhur Patepang Lawung sareng fans acara dongeng Mang Barna anu aya di daerah dayeuh luhur gitunya. Eta teh cenah kalebet Jawa Tengah. Ai cek Mang teh, nah geuning basa Sunda basana mah. Si oreng kitu sajarahna nya mitra. Aturan kangge ka urang dayeuh luhur sadayana. Duh, heubeul pisan Mang barantos naon teu nganyang-nganyang deui ka daerah dayeuh luhur nya. Urang teraskeun mitra. Ari di tengah-tengah huma anu jauh kalitu ka dieu teh aya gundukan taneuh anu jemet ku kakayon leuweung. Legana teh aya we meureun kana sabau atawa 500 bata mah. Saliwat mah ukur gundukan leuweung jemet nganu matak yaksa rada ngarengkog teh ku sabab di tengah eta leuweung make kabireungeuh celak-celak cahaya lampu merek tetet. Tapi da eces cahaya eta teh. Aya naon we? Ceuk Sumaji ngaharewos ti tukangeunana bari ngadepong nyumput. Yaksa mah henteu cumarita kajaba ukur nuduhkeun ku gadona. Siga-siga aya jalmanya. Ceuk Sumaji deui ngaharewos. Yaksa ungeuk-ungeukan bari ngawaskeun ka eta tempat. Urang deukeutan yeuh. Saha teh nya? Ayo. Ceuk Sumaji. Ayo urang irikan, tapi kudu hati-hati, bisi musuh. Omong yaksa. Atuh ari geus badami kitu mah, duanana rerencepan ngadeuketan eta tempat. Bagrakna estu hati-hati pisan. Dina nyuai-nyuaikeun daun pare oge sasat laun pisan. Sangkan teu kadenge ngeresekna. Dilapisan hayang nepi ka dinya teh da sasat muruna oge satengah ngalangsud malah. Tapi ari kuleukeun mah bisa oge. Henteu ari deukeut pisan mah ngan boh yaksa boh Sumaji geus bisa ngawaskeun ka sabudeureun tempat anu kabeneran kacaangan ku cahaya merek tetetea. Boh yaksa boh Sumaji reuwas lain bobohongan. Sabab geuning eta teh sabubuhan jalma anu jumlahna welas-welas. Anu leuwih reuwas deui basa maranehna nengetan yen ti antara anu kumpul di dinya teh make kasampak aya Kiragapati jeung Sanaya. Mama ieu teh rombongan Kanjeng Haji Parwatasari anu rek sarabonggokan ka Mataram. Ceuk Sumaji
harewosna semu ngadeg-deg. Yaksa mah ukur ngajawab ku ungek-ungekan. Numatak boh yaksa boh Sumaji ngajudi yen ieu teh rombongan Kanjeng Haji Prawatasari. Dumeh maranehna teh mireungeuh Ki Ragapati jeung sanaya. Yaksa jeung Sumaji nyarahkeun pisan basa tepung pamungkas di lemur Bantar Jatigirang. Sanaya arek nyusul rombongan Kanjeng Haji ka Tatar Wetan. Tapi kumaha carana sanaya make geus miheulaan aya di dinya. Padahal pan manehna mah miangna oge paneuri jeung sumpang simpang heula. Eta mah sabenerna teu leupas tina pangabisa sanaya dina milampah perjalanan jauh. Ari Nyi Rodiah, Yaksa jeung Sumaji mah sanajan initna ti heula, tapi kapan maranehna mah nyokot jalan umum. Nyaeta nutur-nutur jalan Padati urut Karatuan Pajajaran. Ti Bantar Jatigirang teh manehna mangaler heula ka Cileungsi, Cikao, Purwakarta, terus rada ngaler muru ka Sagara Herang. Ngidul deui muru wewengkon Sumedang Larang, Talaga, Kawali, Kakarabras, ka wewengkon Galuh. Sabalikna jeung Ki Ragapati atawa sanaya, maranehna mah nyekot jalan motong. Ti wewengkon Karapiak Tatar Ukur atawa Bandung mun kiwari mah maranehna teh cepet ngetan muru Rancakalong. Terus nembus Leuweung Jati, mipir-mipir pasir mapai-mapai jungkrang, geblos bae ka wewengkon Sumedang Larang. Sanajan lalampahan sakitu rumpilna jeung pinuh ku bahaya, tapi bubuhan jalma nu geus loba luang pangalaman ditambah ku pangabisa anu leuwih ti batur. Perjalanan sakitu banggana teh bisa dipilampah ku waktu anu singkat. Ari Nyi Rodiah sanajan anyeut ceuleuh dina kuda oge, da kuda mah deui henteu bisa dibawa motong jalan ngeuming pasir mapai akar. Kuda mah nya kudu mapai-mapai jalan resmi we, nyaeta jalan Padati teh. Numatak pantes mun akhirna maranehna kasusul ku rombongan anu paneuri teh. Hate Yaksa jeung Sumaji beuki ngaleper bae. Saenggeus ngadedengekeun paguneman eta rombongan teh. Tetela maranehna teh keur patelak paham dina tata cara nyang hareupan urang Mataram. Teuing saha-sahana anu cacarita mah ngan kadengena teh kieu. Leres pisan yang Haji. Nyisim abdi waktu sinalungtik ti payun teh. Itu dipayuneun urang. Nya kirang langkung di wewengkon Antawis Wanerja sareng Majenang. Menakan sabubuhan prajurit Mataram sareng kumpeni. Sadayana sama greng ku pakarang modern. Jumlahna aya kana 100 urang. Nyisim abdi ngarasa maranehna teh geus apaleun aya rombongan urang anu bade muru Mataram. Malah tiasa janten maranehna geus apaleun kana pamaksudan yen urang bade serah bongkokan. Namung di antara maranehna siga anu bareda pamadegan. Sanaos mung katewak sakedik-sakedik da maranehna ngagunakeun basa Jawa. Namung kaunggal pisan maksudna. Ceuk sora hiji lalaki mere laporan. Oh, kumaha cenah bedana pahamna teh Wirasuda? Kadenge sora lalaki nu geus aya umuran. Sorana ayem tengrem jeung teu nemongkeun karingrang. Unyu kuning Ajeng Haji. Rehna di antara maranehna teh aya 2 pamadegan. Sagaol gaduh pamadegan. Pasukan maranehna teh nungguan bae di Bumi Ayu.
tidinya cenah rombongan orang teh digondeng dugi ka Mataram. Namung sakao deui mah keukeuh curiga ka urang. Serah bongkokan teh cenah ukur taktik. Kusabab kitu maranehna aya nu usul malar urang teh dipiheulaan bae dirurug. Kitu saurna. Omong Ki Wirasuta. Tah beja nu cikeneh ditepikeun ku Ki Wirasuta teh jadi paguneman anu misahkeun pamadegan. Ku Yaksa jeung ku Sumaji kabandungan pisan, beda pamadegan di antara maranehna teh. Tapi anu usul teh rereana mah ukur nyebutkeun yen tibatan kapalingan cenah mending urang anu maling ti heula. Oh, naon eta maksudna Raksajaya? Cek sora satengah aki-aki anu Yaksa jeung Sumaji ngajudi ieu teh Kanjeng Haji Prawatasari. Jisim abdi teu percaya kana kasolehan urang Mataram. Sababaranehna datang ka dieu mapagkeun urang teh dibaturan ku pasukan Kumeni. Jisim abdi gaduh kayakinan maranehna pasti bakal milih ngarurug urang. Atuh kumargi kitu jisim abdi mah usul tibatan urang diurug musuh mending miheulaan ngarurug musuh. Ceuk Ki Raksajaya sorana rada tari. Jeme Raksa. Kadenge sora anu nitah Ki Raksajaya eureun. Bab sarerea anu keur saheng beda pamadegan teh eureun. Sarerea sina nunggu-nunggu putusan naon anu rek ditepikeun ku Kanjeng Haji Prawatasari. Wah, kaharti mun andika kabeh kumaha hayang nembongkeun rasa sumanget teh. Sabab merenya didinya ajen diri teh ayana. Tapi sakali deui andika teh kudu sadar yen perjuangan dina ngalawan kadareksaan teh lain kudu dijalankeun ku urang sorangan. Salila ieu urang teh banting tulang ngalawan penjajah bari alesan keur ngabela rahayat. Kusabab tujuanana ukur kitu atuh gampil pisan ku Kompeni teh ditarekahanana. Kusabab anu dipake alasan teh rahayat. Nya akhirna rahayat anu ditekan ku Kompeni, rahayat anu disangsara ku Kompeni teu dipake ngancam-ngancam ka urang. Andika meureun inget keneh kumaha sangsarana rahayat Jambang dikakaya ku Kompeni. Rahayat dipake sanera jang ngelehkeun urang, jang ngalumpeuhkeun urang. Akhirna saban urang bagerak, saban rahayat anu dipepehek, ta eta teh kudu dirobah. Nu batak supaya robah akalna nya urang kudu serah bongkokan. Ceuk Kanjeng Haji Prawatasari. Nah saupamina urang teu ngalawan penjajah bakal aya anu ngagantikeun? Ceuk Ki Raksajaya. Kudu aya. Temal Kanjeng Haji Prawatasari. Saha anu tiasa ngagantikeun urang? Sababan batur mengadon bilu ka Kompeni. Ceuk Ki Raksajaya panasaran. Anu bisa ngagantikeun perawanan teh nyatana rahayat pisan. Engke mah geus moal aya perjuangan anu alesanana ngabela kapentingan rahayat. Sabab sakumna rahayat bakal samakta milampah perjuangan dina nanjurkeun ajen inajen hirup.
Lamun perjuangan dina ngalawan penjajah geus jadi perjuangan bangsa, tadi dinya ajen inajen hirupna rahaya teh diuji. Bari sakalian musuh oge diuji ka manusiaanana. Rek nepi ka mana maranehna sanggup neruskeun nafsu amarah dina mepehek hiji bangsa saupama sakumna eta bangsa geus baragerak. Iraha eta bisa ngajengleng jadi perjuangan bangsa anu samakta. Urang tungguan bae. Sanajan bisa jadi ieu teh mah kaumuran ku urang. Anu geus karorot kieu ngan anu eces. Perjuangan bangsa teh perlu waktu. Saur Kang Haji Tatage. Mitra kaum dangu, Yaksa jeung Sumaji anu ngadedempes milu ngabandungan anu keur patelak paham teh sacara teu langsung jadi milu ngasongkeun pamadegan. Sanajan kakara dina hatena masing-masing oge. Ku sabab ngabandungan anu keur guntreng teh karasa lila jeung teu angeus-angeus, atuh pamustunganana Sumaji mengajak Yaksa ninggalkeun eta tempat. Nah rek kamana gitu urang teh? Cek Yaksa sanggeus jauh di eta tempat. Ayo urang muru ka Wanerja atawa Majenang, cek Sumaji. Bari leumpang mapai-mapai haur gereng, Yaksa neuteub kagigir. Ngarurug kumbeni teh ya? Cek Yaksa hatena dagdikdug. Ku Sumaji mah ukur ditemalan ku ungeuk. Tapi kapan Kanjeng Haji mah henteu satujueun ngomong Yaksa. Nah ada urang mah lain anak buah manehna sakurang-kurangna aing mah geus kaluar tina anggota pasukan siluman deui. Tema Sumaji bari ras inget kana pangalaman Bareto. Manehna teh kungsi gabung ka pasukan siluman Haji Prawatasari. Cabang anu diiluan ku manehna teh dipimpin ku Kiraga Pati. Tapi nah moal ngaganggu kana lalakon Kanjeng Haji kapan eces adi anjeunna mah arek salah bongkokan tur moal ngayakeun perlawanan, ceuk Yaksa. Pek wae itu mah arek kumaha wae oge. Rek salah bongkokan bek arek kabur kana liang cacopet cik teh teuing. Urang mah urang we sing inget urang teh kautus ke Nyi Rodia pikeun maehan musuh saloba-lobana. Nah sia teh boga cita-cita maehan musuh saloba-lobana gitu. Cek Sumaji geus mapanas deui. Tapi di papanas kitu Yaksa mah ukur ngeluk tungkul. Nah sia bet kumeok meme dipacok lain kitu ngan mun tujuan urang dina maehan musuh teh ukur dume hayang menangkeun bikang. Asa kacida teuing cek Yaksa masih kene ngeluk. Di omongan kitu Sumaji oge jadi eraeun. Manehna ngabalieur geus kitu bab bae balem. Tapi lain hartina kami sieun ngalawan musuh. Angot kami mah hitung-hitung nebus dosa kolot kami anu geus bilu ka kumpeni. Dina paehna oge ngalawan kumpeni. Kami mah sukalila cek Yaksa matak ngahudang perhatian keur Sumaji. Bener sia wani ngagempur kumpeni di Wanerja. Wani kami mah lain dume hayang merebutkeun si Rodia. Sabablah ari jodoh mah teu bisa dipaksa-paksa Bareto sakitu ku sisanaya di jodoh-jodoh. Heuda meureun lain jodohna. Harita mengadon kami anu nalak sapajodogan. Ari ayeuna giliran kami anu ngudag-gudag ituna anu narah. Teuing ari ka sia mah. Tapi ka kami mah eces. Manehna teh teu sukaeun. Bisa jadi mun manehna nita maehan musuh saloba-lobana teh maksudna mah arek
nyebakeun urang ka musuh supaya teu ganggu deui ka manehna. Atawa manehna mah geus nyangka yen urang teh jalma nu ngeplek jawer, kumeok nemeh dipacok. Matak supaya urang teh bisa ngadeuketan manehna. Nya si Rodia teh ngasungkeun pasaratannya. Nya bisa jadi kitu euy. Mun nya kitu urang kudu wani nembongkeun. Yen urang duaan teh sabenerna mah lalaki anu gede jajaten. Urang ulah teu mamprak dihina jeung dilarece ku awewe. Nu matak hayu urang tandang makalangan. Urang gembur kumpeni di Wanerja. Yaksa, hayu urang papaheula jeung paleba-leba maehan musuh. Tapi ayeuna mah lain dumeh parabut si Rodia. Urang mah ukur hayang nembongkeun ka manehna. Yen urang teh lain lalaki anu babari dilarece. Kumaha sanggup? Sanggup? Sanggup. Sanggup pisan euy. Temal yaksa bari dango. Halus. Upama kitu hayu urang rurusuhan muru Wanerja. Muru Majenang. Muru Aji Barang. Bumi Ayu. Atawa muru mana bae anu sakirana di ditu aya musuh. Mun tepung jeung kumpeni, urang gembur kumpeni. Mun tepung jeung urang Mataram anu biluk ka kumpeni, nya urang gembur we urang Mataram ge. Ceuk Sumaji sumanget pisan. Atuh ari geus samieu kitu mah duanana geuwat muru ka tebeh wetan. Anu arek diburuna teh wewengkon Wanerja atawa mun kuat Bangbelas ka Majenang sabab ceuk beja kapan di dinya teh keur karumpul ratus-ratus prajurit VOC jeung Mataram tur keur baradami kumaha carana nyang hareupan rombongan Kanjeng Haji Prabatasari. Boh Sumaji, boh yaksa, sabenerna mah carapeun pisan. Sabab geus sababaraha poe ieu gawena teh ngan lulumpatan bae. Ngeusian peujit ge sasat dipapohokeun, ari lain nginum mah. Tapi teuing aya naon anu namahan tanagana teh. Kacape jeung kalaparna bangun anu leungit sama sakali. Yaksa anu biasana boyot teh ayeuna mah lumpatna oge make bisa mapakan Sumaji. Samemeh janari leutik oge geus asup ka wewengkon Wanerja. Ieu teh pilemuran leutik. Padumukna geus rada campur antara anu nyarita ngagunakeun basa Sunda jeung anu nyarita ngagunakeun basa Jawa Mataram. Tapi wayah janari harita mah teu kabireungeuh aya kahirupan. Imah ngupuk anu ting arencero di sisi-sisi rawa teh bangun eueuh pangeusina. Bisa jadi nya eueuh pangeusina tapi bisa jadi masih kene di areusian. Ngan anu nyicinganana keur ngadedempes sabab nyarahun loba prajurit VOC jeung Mataram di eta lelewek. Sumaji jeung yaksa geus anyog ka wewengkon anu dipake mangkalan pasukan musuh. Ti jauhna oge geus katemong cahaya lampu baranang. Aya sasaungan anu dijieun ku kadut atawa teuing nya naon ngaranna. Ngan sigana teh dipake tempat hees musuh. Sawatara prajurit mah malah gawena teh ku kelamprengan ngajaga lingkunganana. Baik, loba pisan geuning ieu mah. Musuh teh lain ukur 100 200 jumlahna, meureun kudu we kana 500 urang mah. Ceuk yaksa harewosan bari depong gigireun Sumaji. Tuh, kematak bener pisan. Urang kudu ngagembur kumpeni teh. Lamun mamaranehna tulus meheula ngagembur rombongan Kanjeng Haji. Saeutikna ge kaganggu heula ku urang. Atuh syukur-syukur loba anu paeh ku urang. Meureun jumlahna rada ngurangan. Dina tarek ngagembur rombongan Kanjeng Haji anu jumlahna ukur 12 teh.
Cek Sumaji nyarita harewasan. Hate yaksa dagdikdug. Maneh nama manigeus miheulaan ngarasa yen umurna teh puput poe ieu. Nyada ku syariat nama mustahil ngalawan musuh ratus-ratus kuduaan make bisa nyalametkeun maneh. Kusabab rumasa umurna geus moalila deui. Ingetanana oge ngadadak nataan sakur jalma. Boh anu geus eueuh di kieuna, boh anu masih keneh kumelenang. Kolot-kolotna anu geus eueuh di kieuna ngadadak naremongan. Ras yaksa teh inget ka bapana, oge inget ka indungna. Ku batur mah kolot-kolotna teh pada mika ngewa da eta cenah beunghar sesoranganan di tengah-tengah kasangsaraan rahayat. Tapi ari keur manehna mah indung bapana teh jalma anu hade-hate. Manehna anak nunggal teu weleh diogo teu weleh diwowoy. Ayeuna sageus indung bapana eueuh di kieuna. Manehna jadi kadungsang-dungsang. Geus eueuh anu ngogo jeung eueuh anu ngawowoy deui. Nyi Rodiah anu diudag-udag ku kacintana geuning buktina mah teu inget-inget acan. Yaksa mah ukur amon sorangan. Meureun kitu sababna. Sageus cuklek leuweung cuklek lamping eta jauh ka Sindung Kalapa, yaksa teh jadi leungit dikasieun. Malah cek pikir yaksa, da keur denget ayeuna mah arek hirup arek paeh sarua bae eueuh bedana. Sumaji harewosan ngajak yaksa nyalingker ka tukangeun batu anu kabeneran aya di dinya. Ku yaksa oge kahartieun mun maranehna bisa nyumput di tukangeun batu, bakal bisa ngintip-ngintip kaayaan musuh. Atuh kusabab kitu duanana geuwat tingkoronang muru tukangeun batu anu ngajungkiring jangkung. Sangeus tepi kadinya geuwat nyalingker kana sedong batu. Awas kenai, saban sabaraha waktu sakali aya tugur ngaliwat ka teu dieu teh. Awas sok talingakeun sing telik. Ceuk Sumaji haharewosan. Yaksa mireungeuh ka hareup. Nya saban waktu oge aya tugur duaan-duaan ngaliwat kadinya. Kumanehna diitung dina jero hate. Saban itungan anu kasabaraha bae tugur duaan-duaan ngurilingan eta tempat teh. Lar aya tugur duaan ngaliwat. Sangeus ngaliwat geuwat diitung ku yaksa. 1, 2, 3, 4, 5. Sangeus itungan anu ka-50 kakara tugur anu kadua ngaliwat deui. Bisi panasaran, yaksa ngitung sakali deui. Ayeuna mah kakara yakin yen tugur anu ngaliwat ngurilingan eta tempat teh datangna saban itungan anu ka-50. Saban itungan ka-50 maranehna teh ngaliwat. Ceuk yaksa ngaharewos. Pinter si Raing euy. Bener pisan. Kok kami ge diitung teh saban 50 hitungan. Ceuk Sumaji sarua nyaritana teh haharewosan. Sangeus kieu kumaha? Ceuk yaksa, ieu saban tugur anu ngaliwat urang geus cangkalak busur kana seni. Geus kitu paehan. Temal Sumaji bari ngaluarkeun peso balati bogana sanaya.
sia boga pakarang seukeut cek Sumaji. Yaksa mah gideg da nya tara mamawa pakarang. Nyaho yaksa teu makal pakarang seukeut atuh song balati teh dibikeun ka yaksa. Kop cekalan geus sia. Tapi amat mun menang musuh ulah asa-asa. Gawat rekeknya. Cek Sumaji. Yaksa ungeuk nganyakeun. Sabodo-bodona yaksa jeung Sumaji bodo sote mun dibandingkeun jeung anu leuwih jago deui. Ari sakadar ngayonan prajurit kumpeni anu kabisana ukurnya nyoren bedil mah maranehna teh masih keneh punyuh. Boh yaksa, boh Sumaji apan geus ngalaman nyuprih ilmu ti para inohong anu hebat. Yaksa mah salian ti kungsi dilatih ku sanaya teh kapan kungsi nampa gemlengan ti Kimaskara jeung Ki Kartadita. Pon kitu deui Sumaji manehna oge kungsi digemleng ku Ki Ragapati jeung Ki Kartadita. Tokoh-tokoh anu geus kakoncara pangabisana. Bet mustahil atuh make kudu eleh ku prajurit kumpeni. Basa kabeneran aya 2 prajurit kumpeni anu tugur ngaliwat ka pelebah dinya. Sumaji jeung yaksa silih bere kode. Geus kitu belesat 2 dana ngabelesat ngajeleng muru awak musuh. Geprak hek cenah. Sabab beheung musuh 2 anak didengkek. Sanggeus henteu walakaya digusur ka tukangeun sedong batu celeb. Peso anu dicekel ku yaksa nyahcer ka kemplong beuteung musuh. Atuh ke rumah tadi geus dikepuk, ayeuna ditambahan ditawak beuteungna. Munasabah mun teu paeh saharita teh. Pon kitu deui Sumaji oge geus bisa ngabinasa anu jadi lawana. Sumaji mah ngabinasa musuh teh ku jalan murilitkeun beuheung musuh nepikeun ka remuk tulang beuheungna. Awas ai, sakana togor anu kadua bakal ngaliwat awas. Ceuk yaksa haharewosan. Bener hitungan yaksa teh. Sabab tekung silila antarana geus lar deui tugur 2an ngaliwat ka palebah dinya. Nu ieu oge sarua basa musuh keur bongoh karawak. Ditarikung bari didengkek celeb. Sakadet netara tugur 2an teh geus teu minge deui atuh. Nu tugur ngudelingan tempat mangkal prajurit musuh teh kabehna aya 4 abringan. Ku Sumaji jeung ku yaksa tugur anu 4 abringan teh geus bisa diperenan. Bangkena meuni patumpuk tukangeun serong batu. Pikeun sakedapan. Boh yaksa, boh Sumaji mani ngarasa sugema ceuk panyangkana mah perjuangan numpurkeun musuh teh geus hasil. Ku sabab kitu 2anana geuwat sasalingkeran ngadeuketan pamonokan musuh anu dijieun tina sasaungan kadut teh. Anu dideuketan teh sasaungan anu leuwih badag. Nu mata kitu teh ku sabab Sumaji ngaduga yen anu cicing dina saung anu leuwih badag mah tangtu komanana atawa jalma penting anu mimpin pasukan. Da teu salah tina panyangkana basa Sumaji jeung yaksa ngadedempes maranehna ngadenge obrolan di jero sasaungan. Obrolanana sakapeung ngagunakeun bahasa Belanda, sakapeung deui ngagunakeun bahasa Jawa.
tapi inti nama eces hartieun ku Sumaji jeung Yaksa sanggeus lila ngadedempes ngadedengekeun adi geus nyaho naon anu keur diobrolkeun mah Sumaji mere isarah ka Yaksa sangkan geuwat ninggalkeun eta tempat. Teteh euy, ieu pasukan musuh teh arek ngagempur rombongan Kanjeng Haji anu keureuh di kampung Arya. Boh kumpeni boh urang Mataram teh hayang mireungeuh Kanjeng Haji serah bongkokan. Jadi samemeh rombongan Kanjeng Haji anjog ka Mataram oge cenah arek dipapag jeung digempur di dieu. Kanjeng Haji teh moal dibere waktu jang serah bongkokan. Itu cenah geuning bieu teh euy. Ceuk Sumaji bari kaketeyepan ninggalkeun pangkalan musuh. Urang kudu gula gitu balik deui ka kampung Arya. Urang laporan ka Kanjeng Haji. Malah rombongan sing caringcing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket dina ngayonan marabaya. Ceuk Sumaji anu diunggeukan ku Yaksa. Duanana samiuk capek-capek oge arek balik deui muru ka kampung Arya. Nyaeta patempatan anu aya di tengah-tengah paumahan wewengkon dayeuh luhur teh. Cager hara mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.